Bismillahirrahmanirrahim. Ieu bab netelakeun tentang hal ari hal teh nyaeta al ismul mansubu al mupassiru liman bahama minal hayati. Isim anu dinasobkeun anu ngajelaskeun perkara anu masih kene dipandang samar tina kaayaan tina tingkah. Contoh, Za'a Zaidun rokiban. Geus datang Zaid bari kumaha kaayaanana tatang teh bari kumaha. Nah dijelaskeun deui rokiban. Bari tumpak, bari berkendaraan. Contoh nu kadua, rokibatul parosa musarrojan. Rokibatu kaula tumpak al parosa kana kuda musarrojan. Bari kaayaan kudana teh bari diselaan. Walaqitu Abdallahi rokiban. Laqitu Abdallahi rakiban. Laqitu kaula papanggih jeung Abdullah rakiban. Bari kaayaan tumpak. Wa ma asbaha dalik sareng perkara nu sarupa contoh-contoh eta sadaya. Wala yakunul halu illa nakiratan. Syaratna kahiji hal teh kudu nakiroh. Hal teh kudu nakiroh. Dina contoh tadi sadayana nakiroh. Rokiban, musarrojan, nakiroh sadayana oge. Rokiban, musarrojan. Syarat nu kadua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Sareng ulah aya hal teh kecuali sabada sampurna kalam. Sampurna kalam teh minimal kan subjek sareng predikatnya. Subjek sareng predikat. Dina contoh tadi kan fiil fa'il. Nges sampurna gitu. Ja'a Zaidun raqibtul parosa laqitu Abdallah. Geus datang Zaid kaula tumpak kuda. Kaula papanggih jeung Abdullah. Tasadayana ge eta ge sampurna kalam teh. Ngan pedah masih kene perlu penjelasan tina kaayaan. Bari kumaha datang nate, bari kumaha papanggihna teh. Anu katilu, syarat nu katilu, wala yakunu sohibuha illa ma'rifatan. Sareng ulaya sohibul hal teh kecuali ma'rifat. Dina contoh tadi sadayana ma'rifat. Zaidun Zaiduna. Al-Parosa. Kemudian Abdallah. Sadayana oge ma'rifat. Misalna contoh dina tasniyah sareng jama'. Ja'a Zaidani rokibaini. Ja'a Zaiduna rokibina. Ayeuna mudzakkar muannas. Ja'at Hindun rokibatan. Ja'atil Hindani rokibataini. Ja'atil Hindatu rokibatin. Nah itu jadi hal teh naon cenah? Al ismul mansubu
al mupassiru liman bahama minal hayati. Isim anu dinasobkeun anu ngajelaskeun perkara nu masih kene dipandang samar tina kaayaan. Dina syarat-syaratna bahwa hal teh kahiji kudu nakiroh illa nakirotan. Anu kadua kudu sabada sampurna kalamnya, sampurna kalam. Anu katiluna sohibul halna kudu makrifat. Eta mengenai hal. Wallahu a'lam bishawab.